Lain Wan, meh menang 3 ronde 1 malam. Paket dataan kayak kurang beres susu. Kurang kieu. Hayu atuh terah. Ayo guys kita. Kunaon aneh mer kukulutus gitu. Pasti anjing masalah awe deui. Apalan maneh yot euy? Geus mer cicing di dieu diuk. Ngobrolna bari diuk geura megenaheun. Di dieu lah ame ieuh aing ngadiukna. Sok atuh curhatkeun ka urang meh ngemplong. Kieu yot, urang teh jadi bingung teh Urang teh kan boga janji hayang kawin bulan Rayagung. Bulan Rayagung geus deukeut ya teh. Tapi awena can aya kan bingung ka aing naon gitu. Kalem men, maneh hayang awewe, urang loba babaturan randa. Tapi ngan maneh mun hayang kawin ayeuna-ayeuna moal bisa kudu geus lewat Rayagung. Daek teu? Bae, yot kana oge lah, nu penting mah bisa kawin bulan Rayagung. Kalem men, bulan Rayagung hayang kawin. Kalem kan domba teh jaluna dipareuncit, tah bikangna jara diranda. Anjing teu bener ewe kusia. Met, tadi met, kedong. Kayak naon? Met, eta maneh mau awi keur naon? Itu jang mager di harapan imah. Nah, sia mager teh mau awi. Terus kumaha tuh? Mager mah cicing di imah rebahan, nyawa HP, lain ngegubug awi. Naon mager di imah ngajedog nyawa HP. Kieu, met, mager teh pan istilah gaulna mah malas gerak. Goblok, nyaho aing merek mager imah, lain males gerak, bisa siarek di pager aing anjing gedeg. Rungkat korsel. Maneh mah pamarentah di pikiran wae. Lain mah mikiran kumaha carana mah maneh meh meunang. Menang naon atuh put, urang mah datang nyalonkeun RW jeung teu nyalonkeun kades. Lain Wan, meh menang 3 ronde 1 malam. Aduh put, maneh malicik. Dasar. Rasang. Assalamualaikum, paket. Assalamualaikum, paket. Paket. Waalaikumsalam. Ieu laras bumi na Bapak hantar. Mohon laras abi hantar. Ieu bade ngajajah paket pesanan Bapak. Bapak mah kanton ongkirna hungkul maya 50.000. Bapak kenging giveaway HP iPhone. Kela antosan sakedapna. Kela urang mah hayang HP iPhone lain iPhone. Terus kumaha tuh ieu, Pak? Teuing aing mah teh hayang nyaho. Bayare ku maneh. Aduh, terus kumaha da abi mah sakedar ngajajah pungkul, Pak. Isi anjing ngakak ngotot. Milih ka rumah sakit telah kuburan. Jing awakna pada kieu aing sieun. Geus we duitan ku aing 50.000. Aing menang HP iPhone, dasar rezeki tukang paket. Anjing iPhone aing, mang iPhone aing mah. Mang iPhone aing. Mang. Kopi. Ayo maneh? Kemana nya jelema teh? Ayo naon gogorowokan era ku batur. Lain pi, teh rek angkat heula. Nya tuh hati-hatinya di jalana. Nya neng tong hilap salatnya. Nya tuh sok. Nya tuh angkat heula nya arek nyelot heula. Nyelot we menang tara. Goblok dasar awe tadi adan.
Ari mana lempang teh sorangan wae, aya pamajikan mana ka mana? Sia oge sorangan, ari salaki sia ka mana? Sia teh apa? Salaki aing ge eueuh ting ka mana? Tah kan salaki maneh eueuh, majikan urang oge eueuh. Hayu urang kieu. Hayu atuh terah. Hayu guys kan ah. Kasih. Cek, mesa sebelah kerupuk sareng siomay tapi rada naon seueur teuing. Mana aplikasina? Aplikasi naon? Aplikasi My Seblak. Nah, kakare tadi mengadenge meuli sebelah kudu make aplikasi. Zaman ayeuna mah geus canggih. Seblak oge geus SNI. Piraku sebelah make SNI sagala. Nya atuh, da seblak na oge geus diaku ku pemerintah. Asal lieur cicing di Indonesia mah aing mah erek pindah ka Mater Eagle. Mater Eagle teh daerah mana? Eta Ci Heulang. Sarua keneh goblok Indonesia. Wow, kadira sakedeung. Naon atuh Pi? Ieu krau urang teh meuli baso ka mananya? Sia juga nu lieur. Nya meuli baso mah ka tukang baso atuh, maknya ka tukang bangunan. Baju atuh pangmeulikeun urang baso Malang ieu duitna. Jig indit. Heuh atuh Pi ke dagoannya. Ka mana ya si krau meuli baso teh mun lila-lila teuing. Nyawa lapar. Eueuh Pi, baso Malang teh. Ese neanganna. Ih sia hanas nungguan lila-lila. Maknya eueuh eta nu dihareup. Aya dihareup mah. Nah atuh maneh lainna meuli. Tuh, eueuh baso Malang mah Pi, aya oge baso buleut. Baso Malang teh ngaranna lain baso nu Malang. Kamera roll. Action. Jalan-jalan. Mana tuh ah? Cut. Lain gitu, Bro. Buat, ayo kita jalan-jalan gitu. Oh, siap ya. Sok jadian deh. Kamera roll, action. Tapi bingung mereka mana ya? Kemana? Punya aja. Bingung nanti deh. Cut. Mana tuh ekspresinya mana? Sok sekali deh ya. Siap. Kamera roll. mulai kesal. Action. Terus we aya mama kieu. Ya tempat anu kenalan we. Di gunung. Heeh. Cut. Salah bari salah syuting ke. Nah, kumaha tuh kudu syuting nah. Sok-sokan kemana dieu ke dieu? Bisa teu? Kemana euy? Gaya lah, beda yang gajihan mah. Nya atuh gaya ada urang mah digadag, ciga maneh ngajadag wae. Dia gasah, aya pi obrolan. Pinjem ceban lah. Urang yang beli kuota, paket dataan, kayak urang beres susu. Ah, bener eta teh dibere susu. Ya atuh urang mah bae teu kudu nginjem-nginjem tah aing mah. Asli. Tapi perem heula. Oke, siap. Perem. Tah hakan susu. Lu goblok. Kaja lagi gitu. Makanya ieu perekonomian kieu jeung kieu. Pi euy, urang oge sarua yang berkembang yang sukses perekonomian teh. Ari maneh kan sukses teh kudu aya modalna. Maneh boga modalna? Emang modalna sabaraha duit sal? Ah, ulah gede-gede teuing 200.000 pi modalna mah. Anjir, teu boga 200.000 masal oge 2.000. Mana bae lah diekeun. Ari sia di ka mana? Maneh dagoan we ulah ka mana? Tah, pi ekonomi aing mah hade langsung cair. Sia ka kamera sabun ka aing goblok. Atan ku sia bade